Hirup bersih jeung sehat teh kudu dibiasakeun, sangkan urang jauh tina kasakit. Apan kacida matak susahna mun urang gering teh, komo mun tepi ka teu bisa sakola mah geus tangtu bakal tinggalin pangajaran. Anu kudu bersih teh lainan awak urang wungkul, tapi deui anggoan jeung lingkunganana. Lamun urang make anggoan anu geus kotor, tangtu bakal babari katalap kasakit kulit, ararateul. Kitu deui lamun lingkungan kotor, sarua bakal babari nimbulkeun kasakit. Ayeuna hayu urang Bandungan sababaraha hiji contoh kabiasaan hirup bersih jeung sehat. Contoh nu kahiji nyaeta hudang subuh. Budak nu saleh jeung salehah mah tangtu tos biasa hudang subuh. Lantaran aya ibadah wajib nu kudu dikerjakeun nyaeta salat subuh. Salian ti eta, hudang subuh mah hawana masih keneh bersih jeung seger. Jung nu biasa hudang subuh. Contoh nu kadua nyaeta mandi. Mandi teh saeutikna sapoe 2 kali. Tong poho make sabun supaya awak urang bersih, sehat, teu arateul. Contoh nu katilu nyaeta ngosok huntu. Ngosok huntu teh supaya baham urang henteu bau jeung henteu nyeri huntu. Contoh nu kaopat nyaeta tuang kadaharan nu halal jeung sehat supaya awak urang kuat tur jauh ti kasakit. Contoh nu kalima nyaeta make pakaian nu bersih nu geus diseuseuh jeung diistrika. Contoh nu kagenep nyaeta rajin ngabersihkeun lingkungan, boh lingkungan imah, lingkungan sakola, jeung lingkungan masyarakat. Salian jadi balaresi, sato-sato nu mawa panyakit oge siga reungit jeung beurit tangtu moal nyayang di lingkungan urang. Eta sababaraha hiji contoh kebiasaan hirup bersih jeung sehat. Insya Allah budak nu saleh jeung salehah mah geus biasa ngerjakeun pagawean eta. Yuk semangat bersih, semangat sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran urang poe ayeuna tos beres. Tong poho dipraktikeun ngabiasakeun hirup bersih jeung sehatna di kahirupan sapopoena. Wilujeng tepang deui di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.